2 hours later. Aduh, puasa tinggal 3 minggu deh ke lebarannya. Kaduhung naing teu boga baju bagus ya jeung lebaran. Lah, kumacara naing yo, kudu boga baju we jeung lebaran. Kasina ge milik mamah mama naing yo. Ngopion congcong koto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi are. Oh iya kerap datang. Cager. Alhamdulillah cagur ya. Duit meureun dia baik di kota. Boro-boro boga duit, nu aya aing apes di palak preman. Sepatu beak, pakaian beak. Tuh tujuan dia kan dia rek naon. Pugu aing hayang dianteur ka nu RT endek laporan heula aing. Aya ieu teu. Gampang bae eta mah, engke urang ngopi balik di nu RT mah. Ayo siap. Ayo geus, gampang. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Ngomong dulu. Pak RT itu Saya. Yang ho kemana buat? Dia nalu tekom, tenula yang mayat kemana bawa? kalau mun datang bapak na bejakeun nya, ditanyakeun si Riko gitu. Aja ieu mandek uih bae heula nya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ari teh ka mana jauh taraweh? Nyawa teteh mah amang jeung anakna Pak RT. Kamana burung tasik kokom dan ngejagaan imah ngasuh dulur. Dan taraweh dan naon kalau ulin tas eta. Udah apa yang balik mencerek kanan. Woi, mon kadi. Kulah. Yuk jadi dia. Hari dia manggil anak aing si kokom. Itu kamana burung tas eta. Nya hoe teh nya. Aing mah taraweh tengah jagaan dulur. Ampun enggak bisa degel-degel teuing kayak anak aing, ampun ulin meureun. Kemana ulina? Anak RT. Berat bae anak aing mah, ampun. Degel meujeunna degel sedikit tuh. Oke, Pak Haji, urang nek balik heula. Oh, lamun manggi anak aing si kokom kita balik. Bang Dos, lamun dia manggi anak aing si kokom kita balik ka imahnya. Ya. Bayana bae ya mah. Aing kada kanan moalnya. Taraweh henteu kang ulin di Semariati. Wih, di mana dia, Kom? Naon dia aing geus ulin. Di tangan bapak dia kah, Haji? Kalau aing ke taraweh aing ulin. Oh, geus dia geura balik di tangan bapak dia. Oh iya aing ku ada nek balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada, Kom? Mesti masih Sariati. Terus naon, taraweh lain naon dia? Atuh ulin aing kesel di imah bae. Dulur dia sorangan bae nu ngajegan. Atuh teuing nyawa gede. Ih, bin bae lain taraweh naon sih jadi kamu ulin ku aing. Mau bentar ku aing. Yang gak penting yang taraweh. Mana aing teu manggih. Mana aing buat pentingnya doang untuk taraweh. Geus berasup ya. Oh ada kasut ya. Iya.